Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Abah dina dongeng judul anu engal. Kacaritakeun si Minta harita teh datang nyaeta ka tempatna si Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah damang. Alhamdulillah jang ka dieu datuh. Kumaha damang? Alhamdulillah Abah. Abdi teh nyaeta tos kurulang kuriling. Kurulang kuriling kumaha? Asa teh kaharti ku Abah. Kieu Bah, abdi teh nyaeta ngurulang kuriling teh neangan lungak-longok kitu ka pipir batur. Udan mah make lungak-longok ka bibir batur aya naon jang? Ngawi kitu manawi aya embe. Raha maneangan embe batur. Mun kitu abdi teh kieu Bah, ngagaduhan cita-cita abdi teh hoyong ngukut embe kitu Bah. Oh, halus atuh ai kitu mah. Berarti aya kabajuan ujang teh. Anda abdi diemut banyak, di mana gitu modalnya. Dari panginten bakal dipeser, mete banyak, panginten maya sabarain, harganya banyak. Paling ayeuna sekitar 3 jutaan lah. Mete kumaha me, nah aya nu menu leutik, nu gede rupa-rupa mete. Bahkan kalau itu mah aya nu puluhan juta, nu menu alus mah. Ya tapi kamu adi mah kieu Bah. Nu penting gitu abdi teh ngukut me nya gitu mah teh naon me nu biasa nu dipiara di lembur ada sekitar lah 3 jutaan mah begitu tadi emutan abdi teh nu cik tere balik ke Abah we gitu Bah. Abdi teh ya prayogi ke Abah nya teh naon prayogi naon ya mun abdi teh bade nambut artos gitu kanggo meseret me perlu duit sabaraha pun 3 juta. Ai 3 juta mangan hijieun atuh mena oge ai ge lamun urang deuk ngukut embe kudu sajodo jalu jeung bikangna supaya tereh anakan gitu maksudna. Oh laras tak kitu Bah atunya janten abdi teh nambut artos sekitar 6 jutaan painten banyak. Nya 6 atawa 5 juta sajodoeun embe. Jadi supaya tereh anakan. Hari me teranakan sabaraha bulan sekali teh Bah. Hari anu lancar mah nu deres me teh 5 bulan ka genepna oge geus anakan aya jaluan mah. Oge tina pemeliharaanna kudu dipiara ku urang teh. Dina kasehatanana ulah nepikeun ka kaurangan dah akadeunana eta me teh. Ari parabna imeh naon wae teh Bah nya jukut ngan jukut oge rupa-rupa bangsa daunan teu. Jadi kurang dipiara dina segala rupana halna teh kudu kasehatanana nya dipiara. Terus abdi lah hoyong pisan gitu ngokot me nanti gaduh artos nambut artos ka Abah tuh. Kieu we ye cek Abah mah supaya ujang teu boga hutang ka Abah. Abah rek meuli embe teng ke dikukut ku ujang tah kitu ya tuh banyak ari du binga pisan bar ya tuh mimitina Bah nya engke ku Abah dipangulikeun lah me masa jodohnya ke di mana-mana geus Abah meuli embe pek ku ujang piara teh kumaha teh hasilna teh Bah. Ieu hasilna mah di mana-mana urang ngukut embe tuluy eta embe tereuneuh karena bikin daguan orang nepikeun ka 5 atau 6 bulan. Di mana-mana eta embe anakan 2 sajodo biasa lamun teh lamun embe anakan sajodo teh sok jalu hiji bikang hiji kabiasaan mah. Aya oge anu anakna teh bikang wungkul. Aya oge anu anakna jalu wungkul. Eta kumaha dikersakeunana ku Allah Subhanahu wa taala eta mah. Umum Bah kitunya janten abdi teh upami ngukut embe nu Abah eta hasilna teh kumaha teh ya lamun anak nang kedua anakna teh hiji ewang. Oh kitunya
nya dalamun anak tilu hiji setengah ewang atau hiji sapotong ewang dipotongkan nya dipotongkan teh maksudna mah anu hiji teh urang dihargakeun sabaraha hargana eta mah jadi disebut maro teh kitu hiji setengah ewang. Oh gitu kahartos seperti gitu mah. Oh yang engal-engal we batunya abah teh irah bari masen we. Da gitulah insyaallah abah meureunnya da sadiaan da abah teh boga jualeun. Coba kai magus galede geus mojo naku abah dijual diduitkeun mungkin udah biasa lah sok aya nu perlu karena eta tangkal kai. Lah kitu abah panginten abdi teh pede prabiasa lah we. Nya sok atuh ka ditu. Abdi teh duh regreg apa kitu mah. Nya sok atuh. Ya abdi prabiasa banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halus cita-cita nasi minta teh aya kahayang aya kemajuan berarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tos ayam mah teh aya teh di pipir di halus gerepek tempokeun jigana mah cocok aduh di mana Pak itu di pipir geresok tempo alah aduh nyawa menikah rilis kieu dengan lain garelis eta alus nu hiji bikang nu hiji jalu aduh cing atuh eta kumaha teh make dicolok sagala bujur enak mah kitu disadar ai abah eta mah abah ya sok ditu bawa atuh kan abdi teh kieu bah di samping abdi ngukut lapan malami nya banyak nya lila 5 bulan kagenepna kakarek anakan lamun geus reuneuh ieu mah pancan reuneuh teh naon maena oge oh kitu banyak tah gitulah abdi teh di samping eta abdi teh hoyong ngukut hayam halus gitu mah jadi ulah ukur sarupa mana we nu leuwih maju tah kitu bah abdi teh hoyong ngukut hayam oge ai hayam abah gaduh aya tuh hayam mah tingalikeun di dapur tuh di kolong ya gitu we sakantenan ya abah abdi teh di samping mawa teh didik mawa hayam deh nya teh naon bahkan aya nu keur orokan teh tingalikeun hayam teh nya lah abdi teh kieu bah cita-cita mah luhur abdi teh ditangke di mana-mana abdi dagang nok di mana-mana geus jadi nok dek meuli hayam dek geus meuli hayam abdi oge pasti bakal meuli emeh deui geus meuli emeh abdi cita-cita teh hayang meuli sapi tadi mana-mana geus meuli sapi adik meuli mobil abdi halus pisan eta cita-cita teh jang berarti ujang teh normal gitu mah mun kitulah adi mah kacidada hoyong pisan gitu batur ke mararaju leuh nah da eta mah mobil serepet-serepet we ka abdi lamun abdi teh gaduh mobil seperti batur hari mah moal kitu ari ge batarik-tarik teh lupa nah ari ujang cita-cita teh ye babari jang ngalamun mah ngan pelaksanaan anak nu hese teh abah ge kurang kumaha geus kieu kakolotanana awah teh kurang-kurang tingalikeun hayam loba kitu Pak ari kumaha ngalamun masa teh pisan gitu da gitulah nya lamun teh mah dikeresakeun ku Allah kitu nya tah kitu urang balikeun deui ka Nu Maha Kawasa jang urang di mana-mana ku Allah geus dipaparinan rezeki urang teh kudu tasyakur bini tasyakur bini teh kumaha nya ulah nengalkeun kana salat anu 5 waktu utama eta terus bah abdi oge nya teh kitu tuh ngadul abdi teh salat teh tah ayeuna mah teh ayeuna ujang kudu leuwih gitu sabab bakal dirijian leuwih ti kitu engke ku Allah teh lamun sieun urang daek salat sok komo daek namahan salian ti salat anu dipardukeun teh salat anu disunatkeun tah ulah tinggalieun urang minangkeun nama salat duha nya kitu ya baca aduh teh cacan tiasa abah salat duha diajar atuh engke ku abah di papatahannya
mun bah abdi teh deuk bade pramiyosila tuh ieu bade tadi teh can gaduh kanangna kanggo mah teh ya teu naon sementara mah dicangcang we gitu kan kudu dijaga bisi aya nu maling lain tunana jaman kieu mah beda jeung baheula mah mae liar gitu ge tara aya nu maling ayeuna mah mos-mos bangsat gitu jangnya nuhun bae ari kumaha di dapur ka ditu na nya teu naon eta ge di dapur disare sare jeung abdi gitu ulah sok ka ditu kira bawa teh nya ba ieu mah bade mewe heula naon keun hayam mangke deui tah kitu besok atuh ka ditu mun promis banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacaritakeun eta si Minta teh geus sababaraha lila aya karena bulanan tah harita si Minta teh nyeta dagang nog unggal isuk manehna kakanang hayam bari dari merhatikeun tina masalah kasehatanana eta hayam nya alhamdulillah harita minangka tamah hayam teh ngaranna nog da anu disebut di dinya mah nyata hayam teh hayam petelur teh kurang leuwih dina si eta Minta teh nguputna hayam teh aya kana 20 na baranahan geus kitu we dikeresakeun ku Allah Subhanahu wa taala eta si Minta teh cocok pisan kukat kukut boh kana me atawa hayam bahkan dina waktu harita me na teh keureuneuh kira-kira sabroleun ngan anu paling utama nyata si Minta teh ngukut hayam nogna atuh unggal isu kumanehna dikumpulkeun tuluy dijual atau didagangkeun dina waktu harita si Minta teh nyata dagang nog jauh sabab di kampung ka kota atawa ka pasar nyata rek masarkeun eta nog kabeneran waktu harita teh keur panas mentrang-mentring kabeneran eta aya hiji tangkal kai anu kacida gedena si Minta ngiuhan di eta hanapeun tangkal kai geus kitu dikeresakeun ku Allah si Minta teh nyarane dina eta tangka kai bari jeung ngalamun ai lamunan eta si Minta teh ieu dagang nog batina ku arep dibeulikeun kana doma ceuk eta si Minta sanggeus dibeulikeun kana doma deuk dibeulikeun kana sapi sanggeus eta geus jadi sapi eta rek meuli mobil eta dina lamunan si Minta teh karita manehna boga mobil anu kacida halusna dasar lamunannya asa kacida gancang nah gitu nah eta si Minta dina waktu harita diajar nyupiran dopikeun ka bisa eta jadi supir mobil da cenah penuh mobil nu manehna serangan kacaritakeun keur mengpeng jauh eta si Minta nyupiran aya nu ngaliwat atuh si Minta teh harita kene direm sakaligus nada eta mah reket kok satarikna eta jebret teh barang kitu si Minta cengkat ningali aduh ningali eta nog nu dina wadanu dina cireung teh nyata kabeh bubuk atau pejet eta nogna teh astagfirullah aduh kumaha teh duh eta bari jeung aduh-aduhan teh ningali eta nog nu dina cireung teh mayak kabeh ngabayabah eueuh nu kapuluk hiji-hiji acan Gusti nu Maha Agung abdi lamunan teh kumaha teh aduh mata kenya paingan teh sabar montok sablok pangahulang aduh bari abdi teh jeung geus kumaha nya ieu sepi tapi yang seuri di ningali karep abdi meni asa nu heueuh we tumpak mobil aduh si kurang ajar aduh kumaha nya tuh aduh dah
ayahnya mah dek balik gue dek gue jaga si abah. Atuh nu satuina si minta bari jeung minang kata mada eueuh nog nu kapuluh hiji jajan mawa wadah cireung teh wadah nog rek mulangnya satuina mulangnya eta rek bebeja ka si abah. Di kajauhan kene si minta teh geus gegeroak, abah abdi tulungan abah. Aya naon jang? Abdi tingalikeun ieu. Nikalikeun kumaha? Ieu tingalikeun abdi teh tadi teh datang naon? Bikin kado abdi teh kabeneran teh teh panas. Oh sok atuh caritakeun sing bener ka dieu. Abdi teh panas medeg ngiwan we di anak bentak kakai. Abdi teh ngalamun cita-cita teh bener bae. Abdi cita dagang enog gitu, geus dagang enog ladangna dibelikeun kana hayam. Geus ladang hayam teh cita geus loba hayam teh deuk dibelikeun kana domba. Dina lamunan teh domba geus loba ku abdi dibelikeun deui cita kana sapi. Sapina geus anakan deuk dibelikeun deui kana mobil. Kabeneran eta dina lamunan teh abdi teh meuli mobil, Bah. Astagfirullahaladzim, ari ujang ngalamun teh kacida-cida teh. Ya teh karana geus ngalamun atuh, Bah. Abdi teh harita tempat mobil abdi teh keur omong pengjauh. Aya nu ngaliwat harita teh, Bah. Ku abdi direm da sieun ngadupakeun ngaliwat, direm sakaligus barang. Abdi beuntak eta enog teh beak ku abdi dileyak. Astagfirullahaladzim. Nah ari ujang sok kamalinaan atuh ngalamun teh. Kudu kumaha tuh abah ayeuna abdi. Nah make kumaha geus kejadian kitu tah nu matak teh oge ulah sok loba teuing nyawang kan usaha can ku urang bari jeung can kapogo eta teh nya. Ulah sakali-kali deui kitu cara teh nya. Terus Bah, abdi hapunten Bah. Nya leuwih minta hapunten ka abah, hampura mah ka Gusti Allah kudu loba istighfar cek abah kumaha.